A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaiha irda'u waladiha laba. Lan iku wajib ing atase utawi nyosoni ing anake allaba ing puhan wiwitan mabadahu gari-garing dalam sausana yarda ilam yujad ilahi alamun waratin nemu angin sapa ya wa ajnabiyatun atawa wadon kang bangsa liyan wajaba yardhahu maka wajib apa nyosoni ing walad wa in wujidat lan lamun tinemu ya karone lan ajnabiyah lam tujbaril maka ora den paksa sapa mboke in ragibat wa yaman kuatu abi maka lamun demen ya alaika iku kang den tikah dening bapane ya walad Allahumma wa fil asai maka ikut tetap kadua ya abi utawi nyegaing ing dalam munggu kawal asa kudu ngucap ingsun alasa ulai salahuman wa utawi kawal asa maiku waranana ikut tetap kadua ya abi utawi nyegaing As-sahawa lakharuna lan wisnuhekun wingkau sabba ulama kekabe wallahu alam lan uti Allah iku kang maha uning ini tafaqo magalamun mubakat yagarane lan nabi wa talabat dan nyupriya mujada mislin ing buruhan umpama ujibat semagadan subadanan yaun Al-Fawqaha tawain dalam satu kuring ujrat mislin fala ujibat wa kadha intabarat ajnabiyatun aradiyat bi'aqalla fil azhar wa kadha lan halika yaikilahum lamun gawe kerna Allah sabawadon kang bangsalian atawa idaya ajnabiyah kalawan uburuhan kang leuwis titik kang leuwih kedik fil azhari ing dalam mungguh kaul azhar il azhari ing dalam mungguh kaul azhar. Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan, peternakan, sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi. Per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan? Riba itu siapa bos gitu. Iya mangga sababaraha kari pertanyaan kos kieu can kahalal artikel ku hulu sia segala daging, segala tek-tek bengek gitu-gitu kene, gitu kos bank kene. Daripada kos kieu mending nenden duit di bank bae deposito. Gitu-gitu kene. Cenah ieu mah dagang kos kieu teh ngaranna kitu syirkah. Dek syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho. Artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya ulah letik-letik lah NASA lah urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik nya nama meureunanan bangsa 100M urang 100M tah urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan nu nyana sabaraha nu ibu
itu nu ibuna sama boga ibu kode daing ngaranna nya urang 1 miliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan geus engkeuna untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang dek dibere sabaraha persen itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna teh bagi 10 9 nyana urang hiji rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji jadi karugi-rugina kudu babarengan ieu mah pan kos kitu teh hayang untungna doang per kilogram dibere 1000 ai modal kabehan nyaho teu mun 10 orang jadi sering sabara duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu teuk ceuli aing datang ka kitu bae cak aing teu mending nenden duit di bank deposito sakalian ngerebek ka neraka lese segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sokadar itu Tasikmalaya itu Garut Bandung pedah nu dagang teh tetangga atau kawauh engke urang dibere per bulanna kadang-kadang sok dibere urang teh kitu 500.000 atau 1 juta eta kos kitu riba lamun urang kadinyana lain nginjemkeun mun nginjemkeun ulah hayang dibere Izreta mah karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar mun hayang untung atuh kudu pas ini ye kula boga modal ye cek tukang emas ayu urang babarengan ayu sabaraha dinya modalan ye nu kula ye adalah 100 juta tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun nu tukang emas tah sabaraha ai urangna doang mah nyaho itu teu jaho riba ngaranna ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar oh kula mah 100 geus jadi engke pembukuanna tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagangna manya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu ih pikir atuh ku hulu sia ai babarengan kudu nyaho geus kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian tuh jadi sebulan keuntungan sekian nya tah berarti ieu urang bagi 10 kula 9 maneh hiji bulan kedua gitu kena bulan ketilu tah ieu rugi bulan anu rugi jadi ai kerugian dina bulan ieu kerugianna 10 juta geus aing 9 juta rugi sia 1 juta daek teh sia kitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapina ge teh nyaho nimbangna saha aju kumaha geus teu nyaho bae tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun 5an modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian si B sekian si C sekian si D sekian nah si C sekian terketahui modal keseluruhan ti A B C D E tah kanyahoan kuari ndek bagi kumaha itu geus untungna bareng rugi bareng ieu mah pan lain nunda duit di toko emas sebulan ngalir giliran rugi bae dicokot pan duitna Pak gara-gara lah yang mesti kabulu bahaya cenah ieu duit dicokot embung rugi mah embung rugi eta kos kitu riba geus dikieu-kieu riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi. Saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadiekeun bae ka aingkeun.
ahli waris tuh lantaran eta termasuk tirkah jadi bagikeun ke ahli waris bayarkeun heula aju bagikeun ka ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010, tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang. Apakah boleh menurut agama? Permintaan untuk menang baik hutang emas ngan ku emas deui. Mun tadina 10 gram bayar 10 gram deui. Tahun kamari hutang 10 gram ku ari 10 gram. Kabeneran hayang ku duit bae tinggal diduitkeun bae sabaraha duit. Ya geus kitu mah teh mah geus babarina aja babarina deui. Geus beres. Urang nuluykeun masalah soal nafkah. Sarwiti kawin jeung Ki Zaid kuari boga anak ngalahirkeun Sarwiti. Eta anakna begitu datang ke alam dunia, Sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna. Kakali deui. Walaiha wajib kanyi Sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna Allah ba'akana susu pertama lantaran susu nu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi baka wajib nyi Sarwiti nyusuan anakna kanu pertama wajib tah borosot azanan sunah ku bapana katuhu azanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusi keur borosot nang minung nah kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan Allahu akbar ngadengikeun orang teh oh sakieu ge urang di azanan nonton TV bae komo menteri azanan meureun baheula oh, masyaallah tah beres andian atau geus dipandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak. Bantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing hade barang daharna ulah menang maling ulah menang korupsi ulah menang nyatut sing hade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh eta. Ngade kuari mah geus teh darek nusuan. Si indung teh bae langsung gak bung cenah langsung susu sapi. Geus bae make susu sapi mentak kagedena ge atuh geus bae nya teh aja ngarasa sapi anak sapi. Kaditu geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh kadituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh kaisin tadina teh disusuan ku indungna wayahna sakari deui ka indung ieu mah ka salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mayung kuduna ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah teh kadituna mah bebas cuma badahu sabada nyusuan anakna nu pertama ilam yujad ilahia au ajabiyatun wajaba irdauhu lamun sasak kecuali indungna
neangan nurek nyusuan nu sejen lain cara di Arab, lain cara di Eropa, lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu teh di urang jarang panu kuli nyusu. Tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dok wajib diteruskan ku indungna disusuan. Lamun aya nu sejen, lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen. Pokona mah sahabat mah nu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang ku sasakudu ku indungna bae. Lamun eueuh kadang-kadang indungna eueuh cai susuan ulah waka disusuan ku sasaeulan. Ulah waka bere bae madu, bere bae naon bae cai beas ke. Mal kebel di asana wadang ya budak. Eta ku indung bere lah. Nungguan indungna supaya aya cai susuan. Ya resepna cek Imam Ghazali, daharlah ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba, bangsa senggang, kangkung jeung sajabana, tak engke subur cai susuna. Susukeun ka anakna. Nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasaha. Geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasaha ku indungna deui. Mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen. Ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui. Deuk kumaha deui. Masyaallah, ieu nu jadi masalah teh kuari mah ieu ngalahirkeun ieu nu jadi masalah teh. Asana bidan cukup jang ka neraka kos kitu bae teh. Tepuguh tekaru di USG padahal normal, lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta, tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta, sedangkan rumah sakit teh ngejar target eta tah. Nah maka disalahgunakeun USG, tinggal USG urang mah urang bodoh, urang lembur teh nyaho malang, teh nyaho nyungsang, teh nyaho ari-ari naik ka luhur. Geus teh nyaho we disingseun. Waduh, ini kalau seminggu lagi tidak lurus, nah ini harus disesar. Geus ceurik bae, utang hitung bae. Aset nu aya naon ieu sepeda kempes. Warung bangkrut, asana ya kontrakan can di aduh bingung bae. Ngabingungkeun jelema cukup bidan teh, dokter teh tah jang ka neraka mah nyingsieun jelema bae cukup. Gara modar ge. Iya tuh emang kumaha gitu kubu batur keur bingung. Mudah-mudahan salamet. Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Ini mesti salah aing ngomong. Sakali deh beuteung na. Beusi kieu ge dibaca diusap ka handapan. Cek pamajikan handap caki uci ge. Aing ban nu jadi tatagolnan tah. Masyaallah. Masyaallah. Eta abeh babari kadituna maca wasiqal surat Zumar. Terakhir surat Zumar. Kadituna hatta idza ja'uhu wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta faul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang ti luhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna. Baca deh Bismillahirrahmanirrahim syiqal ladzina taqau ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh jampena babari mah USG gitu dia USG. Waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah guys, tapi ieu 99,9,9 deh nyingsieunan wayahna lah. Coba urang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah maha uningan malah mah kudu cara madukun baheula manok
bagus jasa ieu geus tenang bae masalah kayak disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku kumanok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh geus nikmatkeun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan WSG waduh ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya udah saya sarah aja disingsieunan geus sababaraha macemnya sieun nya teu boga duit kapan geus macem-macem jasa ta eta teh nyingsieunan kitu teh doraka gitu. Masya Allah naya di akhir zaman mah beuki canggih beuki sararieun baheula mah madukun diusapan digedog diluruskeun tuh masalah nok di meja bagus padahal mah aya masalah tetep di bejana masalah kayak ku emak dibantuan gua mana salakina di tengah heujeun pamajikan anu ngalahir salakina anu ngaheujeun ngabantuan ceknya mah naon beureunna kos gitu jadi tenang emak dukun baheula dukun paraji nenangkeun entek ih tara renang bae masalah kuari mah disesar mikiran anak kedua aduh anak pertama ge disesar rempang jeung anak kedua ieu kumaha tuh loba kuari anu kabingungan Masya Allah mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena bisa nenangkeun ka pasena bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngeunaheun jasa muncak bidan teh ja bagus nanaon geus iraha meuleus gara datang bae geus kadecan meuleus mah teu kudu kitu pan ngeunaheun tah ke bae cuma lain ini harus segera wah ini bahaya cek teh datang maka rumah sakit teh ieu teh itu diimpus henteu dan nungguan ini baru pembukaan satu tapi ini urut pembukaan satu udah tidur aja ada di situ 5 poe pan HS teh lain HS aku nunggu dibayar ceknya nama naon mun HS di mushola mah bebas Masya Allah karim aduh saya ngalahirna supaya rarapih ka para bidan maksudna kabehan supaya menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala nulungan teh nulungan jasa bu ganjaran gede lahir maka wajib indungna nyusuan anakna nu pertama eta nu kaduana katilu dan selanjutna mun eueuh sasangan aya indungna dok wajib indungna nyusuan atau aya nu sejen nah ieu terserah besi endek di kanu sejenkeun cara di timur tengah di Arab atau di Eropa ge loba nu kuli nyusu nah ieu dipersilahkeun wajib disusuan wa in wujidata tadi malamun eueuh sasa ilahia kecuali indungna wajib indungna nyusuan eueuh sasaha ila ajnabiyatun kecuali awewe nu sejen eueuh sasa ngan aya ge nu sejen dong wajib nu sejen nyusuan sebab mun teu nyusuan domadarat idror ngamadaratkeun cek syariat bisa maot mun teu disusuan wa in wujidata lamunnya indungna aya nu sejen ge aya nu siap nyusuan lam tujbaril teu meunang dipaksa indungna kudu nyusuan nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sejen neng ja aya ieu tuh nu nyusuan nu sejen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu ka osok bedek bedek ada udah burat teh gitu asal tak nyusuan we gua sakumaha urang Turki nah di dele-dele teh waduh tama tuh aya 2 letreun mah ulah eta lamun dilarang terserah lamun atuh ngobrol-ngobrol atuh ulah susukeun ka batur asi aya mah tapi lamun eueuh nu nyusuan nu sejen
aju gitu aya indungna doang teu meunang dilarang-larang mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang beundek bae mangga henteu bede masalah Bayan rogibat wa yaman gua tu abi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan sepisan ka anak rasa dedeuh rasa cinta sedengkeun indungna teh termasuk nu ditika ku bapana eta teh tadi palahuman wa pilasoh meunang nu jadi bapana ngalarang pamajikan asli nah ieu dilarang ulah nyusuan geus bikeun bae ka nu sejen naon kos kitu Aisyah 7 kabehan tapi cekaul aso laisa lahu man uha teu meunang kanu jadi salakina yane ka bapana eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul nu ieu ku seseueurna ulama wallahu a'lam ini tafaqqa talabat ujratan misin ujibat wari pamajikan jeung bapana budak jeung emakna jadi suami istri pas ini geus kuari malah disusuanana sanajana nu sejen ge ku neng bae oh ku neng bae heuh ulah ku nu sejen ulah atuh teu naon tadi mah kula moal hayang bebas bae gitu henteu lah ku neng bae susuan cek salakina teh si pamajikanna teu naon ngan kurang mah bayar heuh berada tuh bayarna teh eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000 eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan pencit bae aing atuh tadi mah mun 1 50.000 bayar non gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 aduh tawar jadilah 40.000 sapoe eta teh hayang dibayar si pamajikanana nyusuan anakna teh nu tadi naja aya ieu batur mun eueuh batur mah tetep teu dipasinikan wajib disusuan ku manehna ieu lantaran aya batur nu siap diburuhan eta teh meunang kan dikabaturkeun ku ari mah ditita ku salakina geus bae ku neng melah ulah ku batur atuh teu naon tapi kula bayar sapoe 50.000 adu tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pemajikan gitu ya sehingga ada kebaliknya aja yang minta bayaran deh au fauqaha fala saluhureun harga misilian saluhureun biasa kebiasaan awewe buburu teh buburu nyusuan 50.000 sapoe eta biasa geus bisa ditawar ke urang 40.000 ieu bapak majikanana yang dibayar sapoe 75.000 atawa 100.000 tah eta mah keukeuh ulah daek nyusuan anak ieu tapi bayar 75.000 komo ka 100 mah eta teu wajib dicumpuanan kudu jadi bapakna lantaran mahal teuing wa kadza in tabarrat ajnabiyatun radiyat bi agol fil azhar kitu kene seperti indungna in tabarrat lamun gawe karena Allah deungeun awewe tatanggana awewe kawauhna tawa deungeun nya siap menyusuankeun karena Allah ka eta teh dipersilakeun sakumaha kos indungna bae auradiat biakola tawarido ku harga nu leuwih saeutik tibatan harga umpama harga misilna 50.000 tapi nya nama ridoeun tapi nya nama siapeun ku harga leuwih saeutik batan 50.000 cukup bae cekna 20.000 mangga teh teuing tina ujroh misil nu tadina 50.000 ieu mah geus 20.000 bae mangga wajib lain mangga wajib diijabah kuno jadi salaki naku bapak eta budak gitulah urusan nyusuan ya mantak kurang ke pemajikan kudu bager lantaran pemajikan geus mangyusuankeun anak kurang
pamajikan atuh ka urang kasalakina kudu bager lantarannya diurus kuno jadi salakina geus silih bala lager mantak naon jeung moal kebeli di alam dunia mah geus lamun salaki bager ka pamajikan bager ka salaki begitu maot ka salalorga kabehan pan indah jasa masyaallah coba mun salakina galak jasa jeung pamajikan nama sabar kamajikan anak ka sorga salakina ditinggalkeun ka puntennya kula mah ka sorga ti heula ji panatus sia meninggalkeun aing atuh bongan kakak baheula sok nampilingan kula ditumpakan ongko ditampiling ongko ban kula ayo mah kula mah jadi ditaka ditu ku malaikat ka sorga ji atuh kakak ditinggalkeun atuh kumaha kakak bae teh mah dadah cak pamajikanana bo budak didadahan ka sorga ih panung kabina-bina entak wayahna kanu jadi salakina bageran si pamajikan ge bager ka salakina moal karabel deui urang teh bakal ninggalkeun dunya wallahu a'lam.